Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui jeung simkuring di channel Wayang Rohman. Setelah aja nonton kena videona, tong hilap di like, di komen, di subscribe, oge toe loncengna. Hehehe, gitu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kang kasumping lah abdi dongkap deui ka dieu. Punten Kang ngayu wae ngawagel wae. Ieu ti barudak netizen Kang, barudak netizen tah kamari pas urang upload teh geuning Kang, upload anu kamari teh bedah nya bagian-bagian wayang tah barudak netizen teh penasaran ka Akang teh, penasaran teh ti iraha Kang Rohman teh apokna masih eur we. Tah ayeuna mumpung nyase nya meureun Akang nyase ya. Dekat abi teh ngaganggu. Alhamdulillah. Tenten kieu kan nya kamari teh baru pas upload meureun viral kamari teh lah jeung langsung booming geuningannya seueur anu nga-inbox ka abi teh. Nya naros ka Akang teh cenah penasaran cenah aya Kang Rohman cenah ti iraha tiasakan wayang terus asa garupi. Tah ayeuna nya urang sarenana ieu barudak urang ayeuna urang penasaran. Eta leres urang sharingnya orang langsung ke sumberna langsung ya ulah ke abi da abi terang sami senajan rerencangan oge tah eta urang langsungnya tah kieu begitu mah cenah hari Akang teh cenah resep ka wayang teh ti iraha tah abi mah nya resep kana wayang teh alit ti alit nya oh nya di udah kapungkur ge pas sakola pas zaman sakola Akang nonton resep mendingannya sok nonton ngajak abi kapungkur oge keur abi keur ngadu kalecik ya hayu wis urang nonton geura kaset ting kubukur banyak nya di kaset lah tah mah bener zaman bareto ai pertama abi teh nuju amangan ka bumi uwa gitu ya tah pertamana teh tah karasan pun waktu jual wayang wah teh nya tah wayang teh yang dicepot bodoran teh sareng si Mangohang nya Mangohang nya leres abi teh diajak teh cenah nonton cenah rame cenah gitu. Penasaran Akang teh katanya. Nonton gitu. Pas ditonton teh nya oge rame oge kitu nya. Penasaran mungkin penasaran lah gitu. Jadi nanti di nonton di diajak gitu jual dedeyeun urang mah nya dedeyeun Akang teh bener. Kaset dipakai pungkur da can HP nu ka dieu ka pungkur mah nya. Heeh, aya geuning HP smart kieu geuningannya alah. Boga meuli nu kaset. Jika ditambut kaset teh kalau ditambut teh lebih karuksak na eta. Ada itu ya amang mal ngabuk teu ngambek eta amang. Bener sampai ka. Lebih karuksak nah beretul ditonton nya. Resep teh apa tadinya kawit nama kawit nate teh oh janten kawit nate kawit resepna kanu wayang teh nontonnya di amang uwa diajak nonton ka uwa netizen das bodoran kapungkur mah sanes lalakon nya oh janten kapungkur mah masih kene bodorannya resepna bodoran gitu tah kadiekeun abdi teh nya kalesan gaduh HP nu karieu nya lain nuju trending karieu nya laras aya mah geuningan HP cinit-nit sinian teh HP nu ieu geuningan da atuh aya mah geuningan geus teu aya lah aya mah geuningan nanaon serba ku WA geuningannya ngirim pesan oge teu zaman SMS deui nya lah aya mah tos sesah gitu milarian teh pesan gaduh HP nu kieu gitu nya teh nanti iseng-iseng nya da nanti emut kan kapungkurnya nonton dina kaset nya dia dina YouTube gitu kan oh Akang teh dina YouTube gitu zaman dalam saat Akang teh Abah Asep Sunandar almarhum oh Akang teh nonton teh ngawitan teh nya etan tenar kapungkur mohon nonton eta bobodoran heula pertama mah kawitna teh nonton teh nya bobodoran kadieu penasaran nalakon gitu sarua teh nya kita penasaran mulayan nalakon anu durasinya teh panjang 5 jam 4 jam nya sekali ieu teh nya sekali teh panjang pisan 5 jam 4 jam dita aya nu alit namanya tah di dinya teh karsa begitu ka ayeuna beuki ka ayeuna Akang teh nepi ka tiasana ieu anu ngawayang gitu yang janten ngigelkeun ngadalang lah kitu ayeuna mah
Oh jantan ngawitan resep teh dinu nonton dedeuyeun. Terus dedeuyeun meureun ayeuna nyobi-nyobi ngamraktekeun gitu nya. Tah ari ieu pas nanti lalakon ye anu wayang anu dipikar resep ku akang naon tah saha itu teh rahwana nu ageng teh nya rahwana itu ya sanajan tokoh antagonis jahat nya tapi resep akang nya kalau jahat teh geuningan resep dan teh pesanna jahat geuning gitu. Oh eta teh kan kita jantan meureun wajah serem tapi hati Hello Kitty meureun gitu. Nah, itu laras. Nah, ieu teh sanajan itu kan cerita nama nyulik Dewi Sinta. Caritana Rahwana teh. Oh, jantan nu caritana teh nyulik ieu teh raja teh. Oh, aya Dewi Sinta teh bojona Sri Rama. Oh, Dewi Sinta teh mun. Kumaha teh bogoheun, bogo ka pamajikan batur. Nya alas. Sumardi ulahnya teh. Mun teh mikar suka nya laras. Padahal terus geus bojonya. Da nama geuning seueunanya anu pisah-pisah na rumah tangga teh. Bogo ka pamajikan batur eta rusak. Aruksak pisan tah ieu teh nya ciga mun anjing nu film layangan putus. Layangan putus gini kan nya nu. Tah sanajan ieu Rahwana teh nyulik Dewi Sinta tapi teu wantun naon teh menodai kesucianana teh kedah jalan nikah heula gitu. Jantan sanajan si jalurna teh lepat tapi tetep Rahwana teh masih mun urang mah menghormati wanita gitu nya. Tanu resepna teh abi mah. Oh, jantan nya dinu eta teh bijaksana uramanya Kang. Jadi kitu resepna teh. Bijaksana nya jantan urang teh selaku lamun misalkeun nya aya emosi gitu nya. Nafsu teh. Aya nafsu gitu nu teu tiasa ku urang di cepeng gitu nya, teu tiasa ku urang katahan gitu maksudnya, tapi dinu nafsu eta urang kudu tetep merenya tetep ceparibasana eling tah leres ulah dugi ka urang teh poek sadegalana gitu nya. Ulah dugi ka urang teh non dikenalikeun tah ku amarah urang sorangan ku nafsu setan teh nya leres. Janten kitu kan teh berarti karakterna tah ayeuna dinu wayang di dalam favoritna tah saha dalam favoritna kamari teh seueur di naroskeun dalam favoritna saha cenah da senakan ayeuna mah nanti seueur dalam nya seueur pisan alam abi ge resep seueur pisan ai favorit abi mah Abah Asep almarhum. Ya pas berarti pas eta mah pas mimiti pisan akangnya akan nonton langsung resep jatuh cinta ka resepna. Alasana abad resep cenah meunanya masih naras. Nya, nah abad resepnya. Kayaknya dina ngigaukeun wayangna. Oh, abah teh nya abah ngigaukeun dina suantana. Carita. Nya. Enten kumaha enak raos lah videona teh rame gitu. Nya. Mau pas mun bagian si cepot rame. Oh, bodor pisan pokona teu teu kapalang lah nya bagian cepot. Janten abah, janten toko favoritna wayang teh Rahwana sareng pami toko dalam saya Sunandar almarhum gitu. Teras naon deui kalakan nanti jeung teh seueur naros da kamari teh bakat ku seueur jadi hilap ya teh nya aduh aing mah malum lah Kang lagi jalan pas hilap nya iya nyesep Kang mangga mata iya di kampung tanya katakan suantena ya Kang Roman teh emang rada benten rada merdu itu sahdu enten sareng abi lah ngaroko ae janten rada suara teh nya kamari teh seueur naroskeun kitu cenah penasaran barudak netizen teh gitu tah ayeuna teh kalakang naon
Awan kamari teh nya hilap deui. Aya nyantai nya Kang. Santai Bari tenang. ngobrol bari ngopi. Ngobrol santai. Kala barudak netizen teh kamari teh naon deui naros teh ada seueur ieu teh. Bukan ku seueur cek abi oge dogi kahilapna ieu Gusti nangkung. No ieu tah pas begitu akang teh nonton atau maya mimiti eta teh langsung hayang diajar atau kumaha tah Kang? Tapi teh mah resep hungkul. Resep hungkul. Hungkul ka kadi-kadi teh penasaran. Penasarannya yang gadu bayang. akang teh nya. Diajar ngegakeun. Nya. Upami diajar mah bi ngalira tinggal dina YouTube teh otodidak. Oh diajar teh. Mun teu ngaburukeun soalna isina jaminan. Akang teh isinan gitu, suka ngisinkeun. Aduh. Teh alas ya. Isina kalau sana gitu. Mana we teh ku uwa dipangajarkeun. Itu we dengan dina YouTube teh ngajarkeun kumaha gitu tiap wayang teh kitu. Upami ayeuna tiasa wae sakeun teh diajar ka dalang-dalangnya sekali di jelakong anu ngajarkeun gitu. Nya, oh aya eta teh aya. Janten ciga mun urang mah privat les meureunnya lesnya. Lesnya. Tapi kedah modal oge lumayan gitu. Nya leres janten otodidak, janten nya otodidak. Nya ai ku karesep mananan oge nya ai ku urang tuh di lakonan mah geuningan dugi ka ayeuna alhamdulillah. Paling basana mah ngeuyeun mikreun sanajan bae jeung pateuh. Alas ya. Oge aya di sana pun memuncangan gitu. Naon nu muncangan naon? Gunung oge di sana pun memuncangan. Oh gunung oge. Nya janten si diajaran teh otodidak berarti akang mah. Tah ayeuna teh naon teh barudak netizen teh naros deui teh perkembangan ayeuna aduh sialan ampunan kalau inget ka nu lain ieu mah tah penasaran teh nah tokoh wayang sisieurna warna beureum. Warna beureum tah contohna rahwana tah warna beureum. Nusa katerang abi ieu mah nya. Punten dilepatna tiasa we dikritik na komen. Nya leres gitu. Tah mantak warna beureum si ieu si rahwana teh. Nya teu hejo teu koneng gitu tah. Tah beureum teh gambaran kan gede amak gitu mah. Rahwana teh nya leres Raja Murka, Raja Bengis teh gitu kana beureum. Jadi beureum ieu teh gambaran dina amarahna gitu. Nya janten nya gambaran gitu gambaran beureum teh emosi amarahnya. Sebenarnya toko wayang sedayana teh upami telapak mah ya ka 200-an. Di toko wayang teh 200 siki. Allah sia nya geuningan. Aya toko gagahan sapertos Punggawa namanya teh. Punggawa teh Pati, Gatot Kaca, teh Punggawa namanya. Nya Gatot Kaca. Ya Satria model ieu Arjuna, ya Satria. Oh janten benten teh. Satria teh merenya urang mah. Ya wayang goler namanya teh model si Cepot. Eta wayang goler. Wayang goler. Eta mah janten naon bobodoran gitu lebetna teh kumaha. Soalnya janten upami dina pangumah mun wayang gagahan model Gatot Kaca, Rahwana, Satria dipajangkeun di payeuneun teh gini. Nya mun masuk nya masuk aya. Teh wayang gagahan namanya teh raja. Oh. Terus teh dewa. Oh aya dewa naon gitu teh kan. Dewa dipajangkeun. Pame goleran mah ka rieu. Da si Cepot janten teh dipajangkeun teh mah. Digolerkeun eta mah ya. Golekeun Cepot, buta. Ya, ieu Cepot warna beureum oge sami simbol ieu teh Kang. Sami simbol. Simbol amarah gitu nya. Cepot mah kan namanya sastra jingga. Sastra jingga. Sastra teh tulisan, jingga teh beureum soalna teh. Janten omongan teh imaning tetep kaenakeun wae. Nya ceplos ceplos ka mana-mani ka mana karot geuningan asal ieu. Yang dia ustaz teh beda bodoh rekamnya. Bersihat teh. Tak ari carita ieu Kang, carita anu favorit. Aya
cerita favorit akang ya anu selama nonton gitu selama nontonannya naon ceritanya Rawana oge Rawana kerja Rawana gugur janten kumaha gugur kumaha janten si teh ka eta balitunganana teh terus hitungan gitu kan balitungan teh hukuman lah hukuman gara-gara teh maling pamajikan batur teh ada teh kumaha sih Kang eta alus cerita jadi penasaran ya abi pokoknya dinu kisah cinta teh ini asa greget gitu kan jadi penasaran sih kumaha cerita teh sakilas we ieu mah kan sakilas namanya janten si Rawana ieu teh kan ajak perang ka Batara Rama teh nya ka carogina si Sinta teh nya mohon teh gitu ajak perang padahal mah ku Sri Rama teh pas dikasih kesempatan itu orang tobat lah gitunya orang tobat istrina diuihkeun deui kan si Rawana teh teu di alim lah kekeh bakat kucing gengsi oge gengsi janten teh itu mah perang kan anggar aja di situ teh gagah nanya ajian ge Pancasona Rawaronte besamuka alas ya ajiana eta ajiana teh bari ratu saktina alehna teh teh ku gunung alehna teh gunung Sonari digencet Rawana teh anu kan jadi raksasa dinten Wikrama aja jadi ngagengan badanna teh nya leres pas ieu teh kan dipanah ku si Rama teh karena dadana karena jantungna kabur ieu teh lompat ke gunung di tengah-tengah teh gunung Sonara di tengah-tengah teh aya tusukan alit walungan gitu nya kucuprakan dinya istirahat lah gitu mohon ada capek banget langsung si anu manteh nggak ajian teh Wikrama teh jadi ngagengan digencet ku si Anoman ke gunung eta ku gunung jantan berarti pas ieu teh henteu ka ieu merenya henteu nanti henteu janten gitu janten dengan nikah kabur digencet teh aku Anoman gitu nya ku gunung asal Anoman ku gunung teh nya perantauan si Anoman nya harus jantan dinu wayang teh teh sapur aya bobodoran tapi urang teh aya sejarah aya dinu sajarahna pepeling gitu nya pepeling ka urang dakwahna mohon leres henteu teh nya teh sapur bobodoran ngumpul kitu nya seueur lah ilmu anu teh nu aya dinu wayang teh kitu nya Kang leresnya lah punten ieu abi teu teu sagawaya gitu urang teh nya urang tiasa kan nonton teh seueur ieu na dinu wayang mah seueur elmuna kitu nya sanes ilmu teh ilmu bodoro ya ngumpul sanes tapi aya ilmu seueur lah semu dinu agama dinu segala kayaan negaranya leres pepeling hirup kitu nya Kang terus ieu deui Kang anu janten penasaran mah akang galus beriji ayeuna tah wayang betilu anu betilu teh ieu Rawana Arjuna si Sastrajinga si cepot ya gimana utama hungkul nya kojo nya orang kojo kamu alhamdulillahnya biasa rezeki nang misal namihan istri namihan istri janten betilunya alhamdulillah jangan agak beli kompletan nya terus nyatu pemoy resepnya ceritaan tak acan disampaikan gitu tapi tiasanya kan lamun misalkan ya ayeuna aya tilu wayang tapi diambil cerita sebuah carita tiasanya benten-benten da ayeuna di wayang kan cia kamari gini barudak seueur wayang teh seueur oge karakterna janten dinu aya ieu misalkeun cepot karakterna bodor jantennya terus ayeuna Arjuna lemah lembut
dina jalan lagi kan si mah kayaknya nyantai kita si mapana teh anu gitu kacama kan kieu kagak melakcan gitu gede oke mah santai gitu lupa lembut ya kesatria teh wataknya dan tetiasa lamun langsung ayeuna caritanya carita di hiji carita dua carita tetap wayang namanya benten orang tokohna gitu terus aya masing-masing peranan gitu tiasa ayeuna peran ieu dange ku itu tiasa ya tah ieu nah ieu kunaon ieu ngina untuna betnya pan itu buta raksasa teh raksasa mah kayak jadi serem karakter matanya dikeluarkeun si gigi natanya buta teh ya kami biasa makan tuh ya nya cerita ieu jiga Arjuna gagah kieu kalon benten kasep mohon terus Widina teka pernah kumaha ge manusia biasa nya berapa mancung tinggal sia moal teu kameumeut ieu mah euy kumaha ge sabaraha hiji teh Arjuna teh Gusti kaya ge anu di cerita mah dua Subadra saling Sri Kandi teh istrina teh bojona teh aja wajah serem kieu nya luncuran ngeteng kieu nya aya sihungan nya isina teh 80 hiji naonna istrina teh alas ya masyarakat teh apana kaum ninggalan herang diembat tuh ieu mah langsungnya di karungan teh tapi najan 80 hiji ge teu puas da masyarakat teh sarakahnya Dugi ka nyulik Dewi Sinta teh nya dugi ka eta teh nafsu teh nafsu padahal aya 80 hiji istri teh tetap puas si kene rasa kepemilikan batu tak kawatos jantan pepeling kang urang jantan muntos keduh bojo 80 hiji atos tong nampi deui komo deui lamun resep deui ka bojo nu sanes mah bojo batur mah alah kayak hayang digencet ku gunung kieu teh kae balitunganana nya leres tah ieu cepot seperti istri cepot mah hiji alah najan kieu ge nya najan setia najan modal ge hiji setia tapi itu setia teh emang teh deui atuh kumaha teh nu rasa aduh Gusti setianya leres juang imang ke aya rambutan nyata kitu meureun Kang nya ieu balasan ti barudak netizen merentah pami misalkan aya deui pertarosan anu lebat kayak insyaallah lah tiasa urang silaturahmi deui langsung ka maksudnya di video selanjutnya gitu tiasa kieu nanti urang silaturahmi deui tiasa urang saling ngobrol deui berbagi saling ilmu gitu ya terutama abi bareng ka akang meureun diajar di wawayangan segala semuanya belajar kene sekarang sedih nya leres banyak sasieun nya mohon leres tah kitu mulutnya Kang apunten ieu arah ngawaga wae iya lima pugan rasa teh pami aya teh mah dieu we pami gabung nya leres nya sareng kieu engke aya duluran oh leres yang kayak baru pertarosan itu baru udah netizen gitu kayak orang langsung deh no kapan nih settingnya nanti orang obrolan deh ya Kang Rohman ngobrol santai teh ditutup aja mulutnya kan itu wae nya palawargi sadayana punten beulih aya kalapatan gitu tong hilap sate acana pamungkas di video ditutup tong hilap di like di komen di subscribe oge sampurasun rampes